Kadua ciri istri solehah in amartaha atau atka lamun salaki marentah salaki ngajak salaki aya kahayang ibu taat teu beunang nolak kana kahayang salaki salaki ajakan salaki luyu jeung hukum teu sulaya jeung agama sapagodos jeung tetekon hukum Allah ajak berang mangga sore oke peuting mari isuk hayu ka masjid maksudnya mah lain naon-naon ngeres bae pikiranana beda ting calengirna termasuk diajak sare warahmatullahi wabarakatuh. Bonteng suri jeung buah juwet tangkal salam tangkal sereh loba istri loba pameget tapi ngajawab salam ngan sawareh can sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-Qur'an wal hadis wallahu a'lamu bimuradihima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa insyaallah nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengatur waktu pangjajab acara pembagi wanci anu diati-ati para alim ulama, para kiai, para haji, para ustad, tokoh masyarakat terkemuka anu sami mulia. Pangarsa Bapak Kuwu selaku pangjeujeeh di ieu dayeuh, papayung di ieu kampung, pangawasa di ieu desa miwah perangkat anu dipihormat. Mobil khusus Sohibul Walimah Bapak Sutisna kalih Ibu anu kusimpuring di pituhu. Tehilap Gema Sholawat Al-Karim anu kusimkuring dipikatigin. Hadirin wala hadirat Bapak miwah Ibu tekantun para murang kalih pemuda-pemudi tur para santri anu dicintai. Malati ligarna ati campaka mekarna dada kembang Tanjung nugumulung mitembeyan kana bubukana ieu carita. Mual aya bahasa anu kacida peryoga jeung utama lintang tipuja anu bakal jadi tanda pangjajab rasa sadaya kadang warga muga natrat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kalayan kudrat mantena mangsa ayeuna urang selaku manusia masih tiasa hempak merbayaksa dina raraga neangan pangabisa khususna dina hajatanana Bapak Sutisna. Moga-moga keng ridho ti Allah azza wa jalla. Puji anu baris jadi ciri panyangling ati sugrining wargi mugi tetap nyici ka Gusti nu Maha Suci. Kukalayan kudrat ilahi wangkid kiwari urang selaku jalmi masih tiasa silaturahmi oge tolabul ilmi dina pernikahanana Neng Nur Fitriani bari nu ceramahna ti Kecamatan Lebakwangi.
mugi-mugi keng ridho ti Rabbul Izzati. Kaduana rahmat sinareng salam muga tetep dicurah limpahkeun ka panutan alam anu mere beja antara nu halal jeung nu haram malah jadi sayyidul arabi wal ajam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna, tabiin tabiahna, pamudah-mudahan leleberanana curcor ka urang sadaya selaku umatna anu nuju ngeureuyeuh nikreuh diajar taat sareng turut kana ajaran mantenna. Amin ya robbal. Kaum muslimin muslimat sadayana diwuwuh ku qabul nu maha agung, disarengan ku ijabah nu maha kawasa, diiring ku welas asihna Gusti. Wengi ayeuna simkuring tiasa hadiri ka dieu dina kaayaan langit lenglang, bentang baranang, bulan caang, hawa ge angin-anginan. Cek si sindiran mah aya nu disebut meser obat ngaran insana dibungkus ku kertas kado marengan hajat di Bapak Sutisna kabeneran keur usum halodoh. Teu kudu dikeprokan da lain japati. Nu mata pantes lamun mangsa ayeuna para bapak hempak merbayaksa sabab boga maksad neang pangabisa. Ibu-ibu rawuh carunduk gaduh maksud nungtut ilmu, pemuda-pemudi pada nyungsi gaduh misi pikeun nyuprih pangarti. Wengi ayeuna simkuring ditugaskeun ku panitia penyelenggara diperih pangarti ku pembagi wanci kanggo ngadugikeun mauidhah hasanah, pitutur anu alus, papatah anu merenah, khususna keur panganten baru, umumna keur panganten bari. Sami bae butuh ku ilmu. Ngan bedana panganten baru jeung panganten bari, ari panganten bari mah kadang-kadang mirengkeun ceramah teh sok hoyong rada lami, tapi panganten baru mah teu hayang lila. Sabab aya nu diburu-buru, aya nu ditunggu-tunggu. Cep Zaki Sahab sareng Neng Nur Fitriani nahate nama ngomong nyaram ceramah ka kuring lila teuing. Paling-paling dina bahas dina hate kieu nyaritana, Pak Kiai ceramah teh ulah panjang-panjang, ngarah tatamu enggal taruang, pantos taruang mah pasti marulang, da kuring ge pangantena geus hareudang, hayang buru naik kana ranjang, hapunten lain jorang, eta mah karesep urang gitu. Gitu. Matak insyaallah ulah lila teuing. Hadirin wala hadirat rahimakumullah. Cek beja tadi enjing Cep Zaki sareng Neng Fitriani parantos ijab qabul anu disahkeun ku agama jeung pamarentah nu disebut nikah. Ari kecap nikah saur ulama aya 3 huruf. Hiji nun, 2 kaf, 3 ha. Nunna nikmat, kafna kasratul hasanah, hakna hikmah. Eta saur ulama. Lamun cek sim kuring cek kurang Sunda sami nikah teh 3 huruf ngan beda papanjangna. Nun, kaf, ha. Nunna nancepkeun, kapna kana, hakna hanjakal teu bisa dibejakeun ayeuna. Pikiran we da geus karolot ieu ngarti. Wangsul deui ka kaul ulama, saur ulama kecap nikah teh 3 huruf, kahiji nun nyaeta nikmat. Naon maksudna? Hasil panalungtikan eces turjentre atra kalayan pertela di jagat raya pramudita ieu
teu aya ibadah anu pang nikmatna kecuali nikah. Ibadah salat hoream, tahajud tunduh, barang bere hese. Tapi nu ngaranna ibadah nikah tong boro nu anyar panganten, nu kolot ge beuki kolot beuki pogot. Mata ulama nerangkeun dina kitab kanikmatan panganten teh cenah aya 3 dina syairanana. Nikmatuna salasatun faltu tabar lamsun wa qablatun wa idkhalu zakar. Nikmat panganten aya 3 nu kagambar, hiji ngusap, 2 nyium, 3 ngasah congo gantar. Cek dina kitab, kuring mah ngabejakeun deui. Percaya atau tidak, survei membuktikan. Tapi tunggu dulu sebelum disampaikan pesan-pesan berikut. Hiji tah. Anu kadua huruf kaf. Nyaeta kasratul hasanah. Loba kahadeanana. Naon sababna? Ngalangkungan akad nikah tina perkara anu haram jadi halal, tina perkara anu can sah jadi sah. Saha nu ngesahkeunana? Syahidain, 2 saksi. Dina ijab qabul tadi mun cek saksi sah teu dibalikan deui. Cek saksi kurang diulangi deui. Nu matak di mana terjadi akdun nikah ngangkat 2 saksi teh ulah ditingali pedah eta jelema luhur pangkat jeung jabatanana, tong ditempo pedah eta jelema loba harta banda jeung kakayaanana. Tapi geura tingali eta saksi teh ngarti tah henteu kana bag-bagan agama, sabab saksi teh rek ngesahkeun anu can sah deuk ngahalalkeun anu can halal sanes lalawara beratna. Malah dina kitab aya keterangan al ujrah ala qadril masyaqqah, ari buruh ngitung-ngitung kana kacape jeung kaberat. Jadi saksi berat hukumna mata kudu rada gede buruhna. Disebutna ge saksi pesakna kudu dieusi. Ulah beutan di Kuningan ari kasaksi teh cukup ku hatur nuhun paling banter jarum soklat sabungkus. Di Kuningan aya di Cikeusal Lor mah alhamdulillah. Maksudna mah kitu kuring ge. Dua tah. Anu katilu huruf H nyata hikmah. Nah aya hikmahna nikah? Of course. Tobaan. Sabab Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun sagala permasalahan ka alam dunya ti mimiti tek-tek bengek walang taga roh pati gogodongan ti gajah tepikeun katongo paribasana teu aya nu teu dibarengan ku dampak positif. Cek bahasa agama disebut hikmah termasuk nikah. Naon atuh hikmahna nikah teh? Nganjang sakedik kana kitab Ihya Ulumuddin anu dicanak ku Imam Ghazali. Hikmah nikah aya 5. Hiji al-walud, 2 kasratul ailah, katilu kasrus syahwat, kaopat tadbirul manzil, kalima jihadun nafsi. Numawi kitu insyaallah wengi ayeuna sim kuring baris ngadugikeun teh 5 rupa bae inti nama moal langkung ti 5. Sabab ari ceramah loba teuing teh kadang-kadang tara asup kana kolbu, tara nyangsang kana otak. Sokomo upami nu ngadangukeunana tos sarepuh. Punten sanes ngahinakeun Pak. Ngan rata-rata lamun umur ngolotan daya tangkep ngurangan. Cek si sindiran mah jajamu ti tari kolot kanggo ubar di Cijoho.
lamun ngadengekeun ilmu geus kolot ari bubar ari poho. Sanajan simkuring ceramah panjang, sagala kababad sagala kabahas teu nyangsang dina otak teh. Ibu teh jeung bapak isukan aya nu nanya ku jalma nu teu ka dieu ayeuna, ceramah naon penting Pak Ayub? Ya biasa bae masalah kawin titik sakitu anjom. Teu leuwih teh eta. Numawi cek bahasa agama qalilun qarra khairum min katsirin farra, saeutik asal kapetik tibatan loba teu ka Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ngarah faham urang kawitan bongkar sarupa-sarupa. Kahiji panganten hikmah nikah teh al walud. Cek Sundana bakal boga turunan anu disebut anak, budak, putra, murang kalih, bebenyit, nog kasur. Eta keneh. Da ari di Sunda mah beunghar ku basa. Hartina hiji kecap nama loba. Seperti ngalebetkeun sangu kana baham. Timimiti tuang, neda, mam, dahar, madang, tetegek, jajablog, tetereuy, nyatu, lelebok, cacapek, tetelih, papacok, lolodok, aya kabeh. Canak we hiji katurunan nyebatna budak. Kecap budak teh hurufna aya 5, B, U, D, A, K. B na biayaaneun, U na uruseun, D na didikeun, A na arahkeuneun, K na kawinkeun jiga ayeuna tuh. Jadi kecap budak teh singkatan. Sami sareng kecap aagim, cek kuring mah singkatan teh. A G I M. Abdi ayeuna gaduh istri muda. Ngabejaan teu nanaha. Da ari nikah deui teh teu dilarang ku Allah, malah diparentahkeun masna wa sulasa wa ruba, rek 2, rek 3, rek 4 asal bisa adilna. Tapi lamun teu bisa adil cukup hiji. Leres teu Bu? Pamajikan mah cukup hijinya punya. Hiji di Cikeusal, hiji di Banjarharjo, hiji di Ciledug. Atuh eta mah ngayah cenah. Sim kuring namina Ayub pamantan. Ayub singkatan nanti A Y U B. Ayub anak yang unggul bager. Pede aja lagi. Ajang manehna nu alus. Takahade panganten isuk jaganing pageto tina hasil muasyarah bil ma'ruf, tina hasil sapatemon, tina hasil hubungan seksual, tina hasil hubungan badan, tina hasil istighosah. Naon istighosah? Ari cek NU mah istighosah teh doa bersama, tapi cek panganten mah istighosah teh istri goyang suami basah. Hasil muasyarah bil ma'ruf bakal ngagaduhan turunan nu disebut budak. Maka di mana boga budak geura biayaan urus didik arahkeun samemeh tepi kana waktu dikawinkeun. Sabab di zaman ayeuna budak mun teu wawuh jeung hukum, upama eta budak teu kenal jeung agama bahaya. Nagara Indonesia zaman ayeuna sanes dijajah ku ekonomi, sabab orientalis barat ngaku Indonesia beunghar. Naon buktina? Tahun-tahun kalangkung duit dibabagikeun lewat BLT. Leres teu? Kompor dibagi, gas dijatahan, raskin ngalir.
Kusabab negara Indonesia beunghar di bidang ekonomi, maka orientalis barat ngajajah negara Indonesia, ngajajah bangsa Indonesia ku budaya akhlakna dijajah. Aya 4D budaya anu ngajajah akhlak, ngajajah akhlak umat Islam. D anu kahiji deleueun film semarak nu ngaranna film-film porno, cek bahasa Sunda nama, cek bahasa Inggrisna blue film atau BF, cek urang Jepang mah disebutna ulutut. Eta film porno dikemas dina CD, sakeping CD hargana 10 tepikeun ka 15.000 cenah, cek nusok meuli kukuring ditungtungan ku cenah, sabab lamun teu ditungtungan ku cenah bising sim kuring ku pakuwu disangka sok meser henteu Pak, sumpah. Aparat pemerintah tanggap CD porno ngarusak akhlak, dirajiah ku petugas. Begitu CD porno dirajiah ku petugas, orientalis barat teu eleh geleng nyiptakeun barang anu disebut handphone, dibejakeun manfaatna heula, madorotna disumputkeun. Lewat handphone komunikasi jarak jauh jadi lancar, memangnya. Tapi madorotna handphone aya fasilitas anu disebut Bluetooth. Lamun Bluetooth aktif, film porno bisa pindah tata lepa antar HP tanpa kabel, bari jeung teu kudu mayar, pan leuwih diobral. Sehingga akibat film porno teu sakedik kaum muslim anu ti juralit kana lamping kamaksiatan. Teu kurang umat Islam anu ti kosewang kana jurang kahinaan. Candi Akadan, Candi Walian geus ngalakukeun hubungan seks bebas. Kumaha jadina? Saur Pak Asep Sunandar Sunaria mah kieu. Tai kotok, tai lantung, tai meri, lalakina mojang denok beuteung melendung ngancan puguh salakina. Ulah diteruskan. Tamatak lamun handphone dibawa ku jalma teu boga agama bahaya. Handphone ngagantung di jalma teu gaduh ilmu ripuh. Kadang-kadang umur tos 50 tahun tapi masih keneh SMS. Selingkuh melalui sinyal. Lalaki ngebel. Halo? Ya. Di mana say? Abdi masih kena dirompok Ameng yuk ka Brebes. Atuh hayu abdi ngantosanana di mana? Di pintu air Cisadap bae jam 8. Belanyang ka Brebes. Ulin jeung awewe teh jongjon sono. Jam 2 can nyampe ka bumi. Pan istrina ngebel ti bumi. Pak, ari bapak di mana kene pantos jam 2 geuning bapak can uwi. Aduh mah, ieu keur ngobrol di babaturan SMP baheula. Nya bapana ayeuna di mana? Ieu di Baros. Padahal keur di Brebes jeung awewe. Pan aya umur 50 tahun mah lamun ngebel teh kitu. Halo, halo. Beda jeung barudak ABG. Barudak ABG mah lamun lalaki na ngebel teh awewena teh ngangkat telepon teh sanes halo. Halla? Halla? Siapa ya? Oh si AA, hari ini neng jadi main di rumah banyak sesehen. Jadi sadar teu sadar urang dididik pinter ngabohong teh ku handphone. Sabab jalma di Brebes ngaku di Banjarharjo moal anu nyaho. Jalma di Brebes ngaku di Karang Bandung moal anu nyaho. Tak anu jadi masalah zaman ayeuna eta handphone lain saukur dibawa ku pengusaha, eta handphone lain saukur dicingcing ku orang penting, paribasana budak beureum geus ngakawak HP.
Matak barudak zaman ayeuna ngagaduhan prinsip leuwih hade ngurangan jajan daripada teka beli pulsa. Geus boga pulsa SMS, Facebook, chattingan jeung sajabana. Matak wayah ulangan catur wulan loba budak anu nileina kurang memuaskeun sabab sapopoe sapepeting anu digugulung ku eta budak sanes Al-Qur'an lain buku pelajaran tapi handphone. Budak zaman ayeuna menta handphone teh nu poliponik, bluetooth, kamera MP3. Kolotna mah nyekel HP ge nu jadul. Harga 80.000 lamun anu nelpon ge geuning suarana teh percis ada tong ngeret. Tetet tetet tetet. Bisa nelpon jeung SMS. Hiji tah. De anu kadua anu ngaruksak akhlak teh nyeta duit. Materi finansial cek urang Arab mah pulus al pulus hayatun nufus bidunil pulus kukulutus atau al pulus hayatun nufus anu senang pulus ngaranna gayus. Di zaman ayeuna teu kurang jalma neangan pakaya, teu sakedik jalmi ngilari rizki, tapi teu mikir halal haram. Nu penting kacangking ku diri asal kapibanda ku awak lali kana purwadaksi. Saur Pak Asep Sunandar mah purwa iku wiwitan daksine marang wakasan. Eta bahasa dalang lamun dilenyepan seueur pulunganeunana. Saur dalang wayang teh ngandung perlambang manusia nuku melendang. Dina wayang aya nu goreng aya nu hade. Nu goreng kombayana nu hade mah Arjuna. Ari kombayana komna komunis baina bayangan. Jadi kombayana komunis bayangan. Cicingna di Astina, ari Astina teh tina kecap asaitona kasetanan. Rajana Suyudana, ari Suyudana tina kecap suudon goreng sangka. Matak dina carita wayang salagi kombayana aya Kurawa jeung Pandawa sok ribut bae da diadu dombakeun. Padahal eta kombayana nu dipake baju koko malah tasbih ge dina leungeun kede teu esot-esot. Ceng 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 ceng. Ka mana sia swatama kasep jaro aja. Tak ayeuna loba kombayana mamalihan. Loba kombayana samaran. Ari penampilan meyakinkan, maca Quran hebat, maca hadis paseh, tapi di mana ngomong eusina kabeh politik. Agama dipakai kedok pikeun kepentingan politik, lain politik dipakai kedok pikeun mindingan agama. Aya paribasa melak kacang ngajarangjang, melak jagong patengtongan. Keur hayang pada daratang, keur hoyong sok narembongan. Anu biasana diulem hesege ngadadak amis budi datang tanpa diundang. Alasanana hayang silaturahim, ujungna kade ulah hilap dina waktuna. Pilih kuring men kuring jadi, bapak ibu hayang naon bae, hayang jalan alus ge ku kuring bakal jadi. Ieu unggal ka dieu sim kuring ye di Cisadap ka dieu ti baros ka dieu di jalan teh sore keneh tapi loba singa apa ku? Singa dagor, singa gejlug, singa galeong gitu. Matak nu kitu teh landih jalanna jalan istighfar. Bleduk astagfirullahaladzim. Galeong astagfirullahaladzim gitu. Ayah hikmahna jadi jalan kieu seueur eling ka Allah. Amin. Wih deui tadi keur nyaritakeun duit. Matak ibu-ibu lamun salakitas usaha menang duit sanajan leutik tampi. Nu penting halal meh kadituna barokah. Jalma nu tumarima teh alus. Cek umum, cek agama. Tong boro kiai, tong boro ustad, alokna Pak Asep Sunandar, namina Pak Dedi Rosida. Sok ngahaleuang ngabejakeun jalma nu tumarima teh alus cek umum, hebat cek agama. Eta alok ngahaleuangna nu katangkep kusim kuring kieu. Laku lampan utama sae budi kasasama.
kana papasten narima tawis jalmi beragama Allah patisna. Tenang Pak Hajat, tenang. Di geroan ku kuring mah teu kudu ngirim amplop di duitan. Beda jang di geroan ku sinen. Aya di geroan ku sinen mah kudu ngirim amplop di duitan. Geura isukan aya jaipongan. Pak Hajat dipanggil ku sinen. Pak Hajat anu mana? Kadian eta kadian, kadian eta kadian. Bapak Hajat eta kadian. Sakitu sautan bae pokona. Resep teh Bu. Ibu-ibu biasana lamun keresep dieureunkeun sok nyewot. Lagu ieu mah lain naon ngares bae pikiranana. Jadi lamun dipanggil ku sinden mah Pak Hajat kudu ngirim duit 10.000 bae mah. Tapi di geroan ku sim kuring teu kudu mere duit di amplopan. Naon sobna? Engke bae ari balik. Ngaganggu ayeuna mah keur ngaji heula cici. Gitu tuh. Dua tah. De anu katilu anu ngarusak akhlak teh nyaeta dahareun. Di negara urang nyebar dahareun haram, minuman keras, obat terlarang seperti whisky, jenewer, kamput, brandy, nipam, magadon, heroin, ganja, futau, figur, asoka, beka, mensen, rohipnol, leksotan, sabu-sabu, gele, topi miring, cimeng, inek, nolengnang jeung sajabana. Belum tahu dia. Saya hafal bukan karena bandar, tapi loba ikro. Akibat minuman keras, riributan di mana-mana. Akibat obat terlarang, tawuran di saban tempat. Matak pantas pidawuh Kanjeng Rasul, al khamru ummul khaba'is. Ari khomer teh biang kerok jeung bibit buitna sagala kajahatan. Jalma mabok bisa maling, jalma mabok bisa judi, jalma mabok bisa zina, jalma mabok bisa ngabunuh. Tilu tah. D anu kaopat anu ngarusak akhlak teh nyata dangdanan, pakaian, fashion, kelambi, kiswah, seut. Pakaian di zaman ayeuna mah lolobana pakaian adina dipake ku lanceukna. Kaos adina dipake ku lanceukna jadi punat. Tonggong katempo bujal nongerak. Ari make calana panjang anu ngedel ka handap, calana jero nyengled ka luhur. Antak lamun dibonceng dina motor teh atawa nongeng saeutik di mana ditingali teh ti tukang pangheulana katempo calana jero. Nah geuning nyaho pernah ningali sapaliwat teu dihaja. Teu dihaja. Teu dihaja mah teu doraka. Sok taroskeun ka Mama Sukiri paling jawabanana ai teu dihaja mah eta mah riz. Tuh si nyaho geuning. Rok nu adina dipake ku lanceukna jadi punat sakieu luhureun tuur. Cek budak ngora cenah nu kitu teh disebutna rok mini. Padahal disebut rok mini teh bahasa kirata. Kirata naon? Rok mini liang orok teu pati buni. Da sakieu teh. Gitu. Ta sadar teu sadar, yakin teu yakin opat D tadi parantos janten budaya dina kahirupan umat Islam di Indonesia tepikeun ka poe ayeuna. Matak pantas lamun nagara urang bencana di mana-mana, tanah longsor di saban pelosok, tsunami ngalanda negeri, musibah patulayah, naon sabab? Ditinggal ku kacamata agama, sabab umat Islam di Indonesia loba anu nukang nonggong kana hukum Allah, mang pirang-pirang anu teu syukuran kana nikmat ti pangeran. Matak dicoba diuji ku Allah. Talamun opat de hayang nyingkir ti diri murang kalih, hayang nyingkah tina awak barudak kahade panganten di mana boga budak geura biayaan, urus, didik, arahkeun samemeh tepi kana waktu dikawinkeun. Hiji tak kakarage mangkaning 5. Berarti opat keneh. Kumaha teraskeun? Cancangkeun.
meureun na cicing. Anu kadua hikmah nikah teh kasratul ailah, ngalobaan kulawarga. Tos nikah mah nu karasa ku urang panganten bibi nambah, ua nambah, alo nambah, mamang nambah, sepuh urang jeung mitoha, cek urang Sunda mitoha, cek urang Jawa Timur mertuo. Dari Jawa mah loba o, ajeng pundi, ajeng menuko. Simkuring pernah diulam ke daerah Surabaya, diistirahatkeun di hiji bumi. Simkuring naros, bapak niki griane sinten? Lah panjenengan niki griane mertua kula. Jadi loba o. Matak lamun di urang Sunda mah nu kieu teh irung, buah di Jawa Timur mah rompok korong. Da loba o. Lamun di Betawi di Jakarta lobana e. Lo mau kemana? Mau ke sana? Beli apa aja. Gitu. Lamun aya urang Cikesal lor ke Jakarta ke Karasa Minggu pasti urang itu anu nanya, Pak di sini bete nggak? Angga bete juga di bete-betein aja. Jadi nanya betah teh bete, kalau baik. Mantak di Sunda mah A, di Jawa mah O, di Betawi mah E. Numawi lamun aya urang Sunda ngaran pada miri, ini ka Jawa mah jadi pada moro. Kusabab pada moro kabur ke Betawi jadi pada mere seubeuh. Punten sing kasebit nami kasebat tempat gogonyakan wungkul. Urang anu terang sepuh teh aya dua, sepuh urang jeung mitoha. Tapi pidawu ti Kanjeng Rasul selenting ti Kanjeng Nabi sabda baginda anu mulia ari sepuh teh sanes hiji lain dua tapi tilu. Mana nu tilu teh? Kahiji abuka wa ummuka waladat. Bapak jeung ibu anu ngalahirkeun urang panganten. Ibu Rama pituin, indung tunggul narahayu, bapak catangna darajat. Indung 8 bulan melendung, indung tarapundung sanajan nyerina kalangkung-langkung sabab takdir tinu agung. Kakara kawin indung awakna langsing geus hamil mah percis langseng. Komo geus 8 bulan tepuguh potongan anak percis pemain drum band. Tapi ibu teu pernah haral subaha. Boro-boro 8 bulan. Hamil 4 bulan bage sangsara punten. Ai di dia hamil 4 bulan disebutna ngidam ta nyiram. Nyiram sangsara. Tadina seneng teu seneng. Tadina hobi teu hobi. Pugu-pugu nyangu teh pagawean ibu saban waktu ari keur nyiram ngameu asup sangu ngadadak mual ongkek muntah-muntah henteu. Kaalaman ku pamajikan simkuring eta keur hamil 4 sasih pamantan nyiram pangsewoteunana lamun ngameu asup rokok. Biasana mah henteu. Hiji peuting simkuring pre ceramah tos isa neda, tos neda plenyone udud. Da wis mangan ora ududna. Kajen teuing aya fatwa anu ngaharamkeun rokok, kuring mah teu ngaharamkeun. Sabab sapa menak sim kuring rokok hukumna makruh. Sakitu keur batuk ngoklok init ka dokter, cek dokter, Pak Haji cik ayeuna mah ulah loba teuing ngarokok, cek sim kuring henteu dok sabatang-sabatang. Teu pernah tilu hiji dipareh gitu. Cenah mun bisa mah eureunnan ngarokok sabab ngarugikeun, cek dokter ngarugikeun, cek kuring mah henteu. Naon sababna? Da geuning ari udud disunut beuki lila beuki ponok, geuning beuki nguntungkeun. Beuki nguntungkeun beuki ponok. Ya jadi kuntung. Jadi pendapat dokter jeung sim kuring beda. Sim kuring pernah ngaheureuyan, Dok. Kira-kira naon sababna ieu rambut sim kuring dina sirah geus breng bebodas. Padahal sim kuring lahir tahun 73, 38 tahun ayeuna. Atuh ngora duh. Ek naha atuh masih nyebut ngora ge anika teh geus umur 60, Bu. Pede aja lagi. Nanya ke dokter, cek dokter, cenah Pak Haji meureun eta mah tina minyak rambut, cek sim kuring, dok kuring tara make minyak rambut.
cenah meureun sampona gunta ganti merek sarupa teu pernah ganti. Naon atuh? Tah dokter mah teu nyahoeun cek simkuring dokter ulah aneh ieu sirah rambutna breng bebarodas sabab ieu sirah pusat pikiran. Nu handap tarahuisan sabab pusat hiburan. Nu handap mah lieur-lieur hiburan, lieur-lieur hiburan. Ngurak gongli. Batak tarahuisan nu handap aweuk kapusing. Gitu tah. Eta pamajikan simkuring keur nyiram 4 bulan, simkuring keur urut cecek geus. Akang cik tong ngarokok atuh. Kunaon si Neng? Ari abdi nama teu nanahangan ieu budak teh daek cicing. Meureun ngulibek. Udah karunya pamajikan keur nyiram kasak-kasak pe pareuman. Cek simkuring Neng. Dahar geus ngaji pere udud ulah istirahat bae yuk meungpeung sore. Mangga supe ka kamar. Kusabab simkuring biasa nyaring saban peuting akhirna mah nu pangheulana sare teh pamajikan. Jalma sare kan teu sadar, golepak ka kenca, golepak ka katuhu. Lila-lila dasterna nyingkap ka luhur. Ditoel ku simkuring, "Neng, cik sare teh ka bener atuh ngorejat. Kunaon sih Kang? Eta daster nyingkap ka luhur." Emang lamun daster nyingkap kunaon Kang? Ari akangna mah teu nanaha, ngan ieu budak teh daek cicing. Opat sarua boga budak atuh kudu diurus. Akhirnya mah satu-satu bantah. Gitu. Kakara 4 bulan. Datang 8 bulan, istri di mana rek lahir panggih kanyeri jeung kaperih, wanita di mana rek babar penak lara jeung balangsak, tapi kanyeri kaperih leungit lara balangsak ilang lamun budak lahir dina kaayaan salamet jebrol. Budak ceurik. Tara aya nu ngalahireunkeun ngabarakatak seurik. Sugan jebrol. Paling cek bidan teh sugan ieu mah anak jin. Sokomo lamun budak nu dilahirkeun ku ibu montok gendut 3,5 kilo katambah-tambah kanyeri ibu teh kurut bijil budak. Kahormatan ibu dugikeun ka soeh sabab budak lintuh. Beres budak diurus ku bidan, salakina digerowan ku bidan. "Pak, sakedap." "Aya naon Bu bidan?" "Aduh putra bapak teh montok pisan 3,5 kilo, kahormatan ibu nage dugikeun ka soeh." "Heuh, kumaha tuh Bu bidan?" "Gampil ieu mah teu aya dicara kedah dijahit." Cek salakina, "Muhun atuh Bu bidan, mangga abdi mah ngiringan bae kumaha saena, bilih kedah dijahit atuh mangga geura jahit, ngan amanat abdi mah pepeujeuh ajangan 2 jahitan mah tong dikabehkeun." Heuh jangan ngalongok deui aya geus waras. Atuh dikaput kabeh mah ripuh. Nyampe jam seberapa? Kos milu mayar bae nawar. Hiji tah. Kadua anu namina sepuh abuka wa ummuka allamat. Bapa jeung ibu anu ngajar, kiai, ustad, ajengan, guru, sahabat nu geus mere ilmu ka urang, sepuh nomor 2 saur Rasul. Sabab lamun urang teu hormat kanu jadi guru, rufi'a naf'ul ilmi, diangkat manfaat ilmuna ku Allah. Eta rufi'a teh tina kecap rofa'a, fi'ilna fi'il madi ngan dimajhulkeun dina qaidahna wa in kana al fi'lu madian dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Tina kecap rofa'a jadi rufi'a, tina awalan mah jadi awalan di, tina kalimat aktif jadi kalimat pasif. Diangkat manfaat ilmuna ku Allah. Eta guru ngaji, kiai hargaan. Kumaha cara ngahargaan kiai? Minimal bapak ibu gaduh putra rek ngaji titipkeun. Kiai ustad mi hape anak kuring. Pangurukeun pangwarahkeun tina teh nyaho naon-naon mangka nyaho naon-naon. Kuring anu mungkus awakna kurupa-rupa pakaian, ngeusian patuanganna kurupa-rupa dahareun. Pak kiai mah 2 bae, hiji otakna, 2 hatena. Wawuhkeun jeung hukum, kenalkeun jeung agama. Urusan kiai ngajaran anak kuring keun sabulan sakali gudang garam filter 2 bungkus mah insyaallah kuring ge nu jadi kolotna tanggung jawab. Asa ngomong gitu ka kiai.
najis teh. Lain sugan teh dikuring bae. Rata-rata ai guru ngaji jeung kiai dianggap malaikat. Pajarkeun teu butuh wudu, dipajarkeun teu butuh dahar. Ari sapopoe kudu motokor mapatahan anak batur. Kala-kala ngomongna teh kumaha eta kolotna budak ngaji teh. Coh atuh Pak Kiai ngajaran sakitu mah ibadah we ibadah ka ikhlas. Ngeunah teh eta ngomong ka kiai. Ai kiai ditita ibadah manehna saya ibadah. Kiai ditita ikhlas manehna saya ikhlas. Ta jelema nu kitu teh lamun di satoma teu beda ti meri, ari mandi unggal poe tapi hanyir saumur-umur. Dua tah. Katilu nu namina sepuh teh abuka wa ummuka tazawwajat. Bapa jeung ibu anu nikahkeun anjeun Cep Zaki. Nu disebut mitoha, patisna jeung ibu disebut mitoha. Mina mimiti, to na tugas, ha na habis. Jadi mitoha mimiti tugas habis. Tugas naonna nu habis? Tugas maraban anakna, daya nu ngawin. Mantak disebutna eta Cep Zaki minantu. Mina mimiti na nampi tu na tugas. Jadi minantu mimiti nampi tugas. Tina teu boga parabaneun jadi boga parabaneun. Batak geus kawin mah kudu beuki rajin usaha. Sabab lamun geus kawin teu daek usaha kumaha bakalna boneka cantik dari India, beasa eutik sagala teu aya, ripuh. Dua tah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anu katilu hikmah nikah teh nyata kasrus syahwat. Gaduh tempat nyalurkeun syahwat. Tos nikah mah sudah terjadi sense of belonging. Saling kapi milik diri, saling kapi bana awak. I belong to you, you belong to me. You am I pa bilong-bilong. Atau I love you, you love me. You am I pa lap-lap. Nya pa lap-lap teh pa cinta-cinta lain pa susut-susut. Cep Zaki oyong nyalurkeun syahwat nyarios ka Neng Fitri. Aya di Neng Fitri. Ti luhur sausap rambut, ti handap sausap dampal. Neng Fitri oyong nyalurkeun syahwat nyarios ka Cep Zaki. Aya di Cep Zaki. Papai engke. Ti luhur sausap keketu. Ti handap sausap sapatu. Ti tengah aya urat buntu. Rupana jiga sulutru. Lamun aya kahayang sok teas jiga batu. Ngan teu kaop kagencet tuluy bae bitu. Kalau belum tahu taroskeun ka pakuku. Nah geuning nyinggung nu kitu teu pati-pati nikah Neng Fitri butuh ku nu kitu. Ku Cep Zaki lain butuh ku pangkatna sanes butuh ku hartana tapi butuh nu aya dina awakna. Mun bisaeun mah Neng Fitri nyarita ka salakina, abdi butuh ku AA lain ku pangkat jeung jabatan. Abdi butuh ku AA lain ku harta bana jeung kakayaan. Tapi abdi butuh ku AA aya istilah sisindiran ti salagading ka Sinang Jaya tuluy mengkol ka bapatisna. Sanajan teu ngajingjing teu barang bawa, nu penting nu ngarengkolna calana. Gitu nah. Teta ngaranna cinta. Ngeus tong diapalkeun moal apal ieu nah. Rahasia perusahaan. Jadi kasrus syahwat. Gaduh tempat nyalurkeun syahwat. Istri hoyong nyalurkeun syahwat nyarios ka salaki, salaki hoyong nyalurkeun syahwat nyarios ka istri. Istrina kudu nurut lamun hoyong jantan istri solehah. Punten ibu nu ngariung di dieu ibu palai jantan istri solehah. Sugantacan. Ai palai mada encan. Urang bejaan ku simpuring meungpeung ka dieu nya. Pidawuh ti Kanjeng Rasul, selenting ti Kanjeng Nabi, sabda baginda anu mulia ari ciri istri solehah teh Neng Fitri 3. Kahiji idza nazarta ilaiha saratka. Di mana salaki neuteup kana pamenteun pinuh ku kadeudeuh jeung kageget mencrong pogot pinuh ku kasono jeung kabogoh saratka malik neuteup. Istri neuteup pamaget neuteup akhirna pateuteub-teuteub. Cek Arabik mah pandangan pertama awal aku berjumpa sakitu we.
Geus hayang lila mah isukan pan jaipongan. Beda deui. Patetep-tetep. Lamun cek ibu sinen dina jaipongan mah kieu. Tetep dada moal burung di pisono hate kuring moal benang di bobodo daun hiris saksina nu ngemplo hejo aduh bapana diantosan ti bareto lai masalah ki datang gawe bedah menang duit leutik ibu kalah nyampakeun bimoli bibir monyong 5 mili biasakeun Bu neuteup ka salaki teh ibadah neuteup ka salaki lamun ibu neuteup bapak malik neuteup dibiasakeun tapi lamun tara biasa gawat tara biasa neuteup bapana reka sawah isuk-isuk atawa reka leuweung ibu neuteup begitu ibu neuteup bapak malik teh lain neuteup kalah nyarekan natunya neh nyeulekeun bae beungeut aing pan ti baheula ge kawas kieu reparase hiji tah kadua ciri istri solehah in amartaha atau atka lamun salaki marentah salaki ngajak salaki aya kahayang ibu taat teu beunang nolak kana kahayang salaki salagi ajakan salaki luyu jeung hukum teu sulaya jeung agama sapagodos jeung tetekon hukum Allah ajak berang mangga sore oke peuting mari isuk hayu ka masjid maksudna mah lain naon-naon ngeres bae pikiranana beda ting calengirna termasuk diajak sare kudu nurut kahade Neng Fitri lamun ke peuting Kang Jaki nyarios Neng pesawat siap mendarat Neng Fitri kudu ngajawab A landasan siap menerima enging kecuali upami nuju head haram hukumna sanajan malam pertama salaki ngomong Neng pesawat siap mendarat jawab ku Neng Fitri A landasan mulai becek heup eureun tong diteruskeun tapi lamun teu nuju head kudu nurut salaki di kamar Neng Fitri nyamper naros ka Kang Jaki aya pikir saeunaon A eta Kang Jaki teu ngajawab teu naon padu ngecipkeun panon apa ya akhirna cek Neng Fitri kumaha kicep akang abdi ge ngartos kicep anu aya hartosna moal lepat Kang moal hilap Kang da abdi kumaha Kang da abdi kumaha Kang abdi moal bade bahan saungket jadi taat numatak simkuring amanat ka budak ngora ngilari istri mah teu kudu tinu jauh ai teu turut mah percuma ari teu taat mah keur naon sanajan salembur nu penting taat turut jeung bear marah mah ka salaki lamun cek Mang Eye mah alokna ibu Cici cangkuri leung sok ngahaleungkeun pan sanajan istri ti desa mama estuku mata kabita menimut mata kairut menseri mata kataji sora Mang Eye gitu beda jeung sora Kang Ibing terang Kang Ibing pelawak di Bandung almarhum pansok dionang ceramah ciri khas Kang Ibing mah suarana di tengah-tengah ti korok matak lamun nyarios teh ngosom kaum muslimin muslimat sadayana jauh-jauh simkuring diundang di Bandung gak ditipikeun ceramah lamun simkuring ceramahna salah tong nyalahkeun simkuring anu salah gede mah panitia naon sababna si Ibing mah teu kurang teu leuwih ti artis pelawak bintang film nah hendak diundang apa dibayar
Gitu. Ta ayeuna mah nu keur tenar teh suara teh si Pohang, si Jenong. Bobodoran sareng putrana Pak Asep Sunandar, Pak Dalang Dadan. Kalesan ayeuna Pak Dalang Dadan nabuh di Cipajang. Si Jenong ti enjing istirahat sare di Simkuring, ayeuna mangkat ke bareng ka di turun di Cipajang. Si Cepotna pura-pura jadi Gatot Kaca, si Jenongna pura-pura jadi Sinden. Cek si Cepot, sapa medali pun Gatot Kaca dina gendingane pun macan ucul ala dia. Ari cek si Jenongna teh, sinjang kirut sejatining wayang anu burut nuju ngadalang. Gitu. Ayo, dua tah. Anu katilu ciri istri solehah teh wa in ghibta anha hafidhatha fi maliha wa nafsiha. Di mana salaki teu aya dirompok, ibu sing bisa ngajaga ngaraksa harta jeung kahormatan. Kahormatan ibu teu beunang diumbar ka mana-mana. Cek si sindiran kacapi tina tangkal nangka paseukna dipasagikeun. Mun salaki keur usaha ka mana-mana aya menta eta ulah dibikeun. Kakara lamun anu tilu ngagantung dina kolbu para ibu disebut mar'atun solihah. Istri solehah mah sabulan teu aya di bumi salaki leungiteun. Cek salaki, aduh, oh inungna budak kakara sabulan ge asa sepi teuing, nineung teuing, keung teuing. Kaum muslimin muslimat sadayana, jadi lamun gaduh istri solehah salaki leungiteun. Sabalikna lamun ibu gaduh pameget soleh, ibu leungiteun. Tapi lamun boga salaki teu soleh, tukang bobok, tukang tarok, tukang sahaok kadua gaplok, tukang mukakeun anarok, tukang ngarorojok sagede senok tembok. Ditinggalkeun ku salaki teh lain nineung sanes keung bungah nu aya. Salaki ngomong, mah bapak isukan marek usaha ka kota, mangga bapak bade mangkat mah. Isukna salaki pakoloyong tumpak mobil, ibu nepak tak-tak anak anu pangais bungsu, bari ngomong, tiis aing bapak sia di imah teh. Laras da bu? Bu laras da? Tanu nyebut laras berarti salakina teh ecereug. Ngarasakeun. Tapi lamun ibuna solehah, bapana soleh, di mana salaki usaha ka kota ibu nyaring, ngajerit ka Gusti Nu Maha Suci, mementa ka Pangeran Nu Maha Kawasa. Ya Allah ya Rabbi Gusti, pun lanceuk nuju usaha bentet panon kurang sare, mugia sing mulus banglus gembleng katut salamat, jauh balaila para kerajekina nung tuntuh ngajayak bagja. Bapana wengi ayeuna abdi sono pisan ka bapak, tapi ka sono abdi ngan sakur bisa dianterkeun ku doa. Lamun cek alokna Padalang Asep mah kieu, saketi kasedikingkin salaksa kaberatnya nga najan hate pogot sono iwal doa nu nyarangan. Najan hate pogot sono doa nu nyarangan. Ibuna solehah, bapana soleh, moal henteu boga anak dididik jadi anak anu soleh. Wawuhkeun jeung hukum, kenalkeun jeung agama. Karena sholat 5 waktu ulah kalangkung, 5 mangsa ulah kaliwat. Subuh cunduk, lohor jongok, asar datang, maghrib hadir, isya aya. Ulah ieu mah ari ngaku Islam tapi lohor tara kaboro, asar tara kasasar, maghrib jarang hadir, isya tara aya, subuh minang tunduh. Ditanya agama Islam tapi kalakuanana jauh di jugjug, angang di teang, deket ka Tajug tara samayang. Rekumaha anak urang rajin ka masjid lamun teu contohan ku sepuhna, matak urang menjadi sepuh ulah jiga bedug. Bapak terang bedug. Naha ulah jiga bedug.
sabab sifat tabiat bedug salilana ngan saukur bisa ngabejaan batur. Bedug saban waktu sholat disada asar, maghrib, isya, subuh, lohor. Komo wayah lohor mah disada nagir ada laming ada deg-deg. Kira-kira gitu suara bedug. Tuh tadi tambahanku itu iya sok tingali. Tuh dek sumpah itu ongko lain jelek cenanya. Tah mun eta aya genang tungtungna. Nu dibejaan ku bedug mangkat ka masjid. Dibejaan ku bedug salat berjamaah di masjid. Nu dibejaan ku bedug geus keur salat berjamaah pan bedugna mah cicing bae di juru masjid. Kadang-kadang sifat tabiat bedug entep di urang. Ari anak dikekeprik sina salat berjamaah inung bapana ngadepong bae hareupeun TV. Bedug nu kitu teh ngaranna. Aya di Cikeus Lor nu kitu. Terima kasih atas pengakuan Anda. Alus jujur ngaranna. Tala membudak rajin sholat dididik ku ibu ramana maka bakal tinemu, bakal ngawujud, bakal tercipta nu disebut keluarga sakinah mawaddah katut. Sakinah langgeng mayeng ayam tentrem cecek pancek. Mawaddah pinu ku rasa bogoh. Warohmah jeung rasa nyaah. Kade bogoh jeung nyaah teh beda. Kadang-kadang ibu sok aya meureun ngomong baheula da kuring mah baheula bogoh ka bapana teh ari bogoh mah henteu ngan karunya. Jadi bogoh jeung nyaah teh beda. Ngan panganten hebatna kakawasaan Allah dina rumah tangga memeh leungit rasa cinta Allah ngadatangkeun rasa nyaah nu disebut warohmah. Matak dina rumah tangga perlu aya warohmah. Kajen teh oh wa icih oh wa enah ge. Warohmah mah kudu aya. Gitu tuh. Jadi hayang kulkas tapi can boga magic zer. Moal waka meuli TV, moal waka meuli PCD, moal waka meuli kulkas. Meuli heula magic zer. Wadah kezo. Anu sok bizil tina buzur ngabada zalhezo. Nah ekonomi na baik sanes cep zaki eta neng Fitri bingbing agamana supaya jadi istri anu ikhlas ibadah ka Allah ikhlas ngabakti ka salaki pagawean ikhlas teh berat mata kudu terus dibina nu karasa ku urang rek salat panyakitna males sodakoh panyakitna owel boro-boro nu gede sodakoh mah nu leutik ge owel. Naon buktina? Buktina bapak-bapak tadi jarumaah ke masjid meme sholat Jumat sok ngaliwat ke hareupeun urang kotak amal pan bapak-bapak teh lolobana mah jadi jalma anu mangga gorolongkeun bae hanya ke hareupeun urang gorolongkeun ka gigireun sugan teh kudu gigireun rek dieusian gorolongkeun deui ka gigireun 3 puteran kosong keneh rarajeunan anu ngeureunkeun ngodok endong biji 5.000 yeh salah ngodok mati nu ieu biji 500 tah ieu sia diteangan teh hese-hese kakara diasupkeun kaletrok geus ngasupkeun ngomong kumaha ngomongna Gusti muga-muga lamun abdi maot lebet kana surga na Gusti mun kadenge kukuring enak aja ngasupkeun 500 yang asup surga asup WC umum bagi sakitu biuk sakali ngecewer 1000 punya surga gope kagila-gila keding padahal lu ngasupkeun 500 teh pangaboga nama bro di juru bro
ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit pake karirap nginum karirot dahar kariam alat rumah tangga segala aya PCD nyungsi kulkas aya mesin cuci nyanding bumi mewah kusena tina jati batur mah daun panto 2 cm manehna mah nu 5 cm nu kandel daun panto pan ai kandel-kandel teh mah berat mata kariwayah ditutupkeun sok disada geuning goblok disadana gitu hari wayah dibuka engselna nu disada da geus seuseut korep tutupkeun deui goblok dibuka deui korep teu era entas jumaah dipoyokan ku panto cek panto teh ongko gablek tapi kasinggung henteu Pak kasinggung teu teu kudu kasinggung geus biasa mah jadi sing ikhlas termasuk sim kuring jauh-jauh diundang ku patisna mali ibu jigana 2 bulan ka tukang nyirian kana tanggal agenda sim kuring dugi kana waktosna najan capek najan ripuh teu boleh datang kenapa bisa datang ikhlas sim kuring hadir ka dieu ngarep-ngarep rahmat jeung ridho Allah amin teu ngarep-ngarep dibere cai naon sababna ceramah tanpa minum kuat teu ngarep-ngarep dibere rokok naon sababna mekel na mobil teu ngarep-ngarep dibere dahar naon sababna tos neda memeh mangkat termasuk balik ti dieu sim kuring sama sakali teu ngarep-ngarep dibere duit naon sababna da pasti dibere baru kayak nugas pasti mah kudu di Arab-Arab da geus puguh sama biasana ge wayah pakoloyong masuk paku siwal gitu belum tahu dia kasihan deh lu teu jadi amal ibadah naon bae lamun teu ikhlas mah moal jadi ibu bapak hadir di pangaosan di dieu ikhlas jadi ibu bapak dongkap ka masjid bade salat ka masjid baheula mah ari masjid teh pan aya nu nyebut masjid lamun cek bahasa dalang mah gedong dhuwur kali sambung gedong dhuwur kali sambung pakulingan ya sepi ting trim pepetetan samia murag samia murag balengbeng lan jeruk manis kira-kira hadirin wala hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala tah jadi ibadah naon bae ikhlas insyaallah bakal jadi ibu bapak ka sawah bari muji ikhlas bari ngoyos bari tandur aya bahasa tandur di dia sacomot buluan diasupkeun bari nongeng sacomot teh binih buluan teh aya akarna diasupkeun bari nongeng pan kitu ngeras pikiran anak teh eta lamun tandur ibu satempat subhanallah 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 insya Allah jadi sapetak sakotak tandur anggeus ibadah ong itu jadi nilai plus subhanallah bade ku istighfar bade ku sholawat ulah ieu mah aya tandur keur mah panas teu meunang pahala kalah lain subhanallah kalah lain istighfar lain kalah nembang nyeri-nyeri teuing moal beunang di ubaran ajeun tutungkuran pae ge teu panasaran geus isukan diteruskeun kuring mah ngamimitian bae kitu
kade patisna isukan ge sound systemna kudu nu ieu makena nya nu kieu make sound systemna jadi kudu sarua ngaranna adil terus tuh hari wayah Jaipong dangdut bokna 40 hiji aya jang mubalig eta di lembur batur sok aya makena teh padu salon bae hiji jiga paraginya teh tip teh atuh sim kuring keur ngomong teh percis nu loba beurit nyirit-nyit sora sim kuring sakieu merdu ge jadi pekek sora teh da nyirit-nyit ku salona saeutik hiji salona teh parang di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh percis aden-aden teh lain sora kuring pengaruh salona hiji hadirin wal hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas ibadah, ikhlas ngabakti ka salaki, ikhlas ngabina putra. Diwawuhkeun jeung hukum, dikenalkeun jeung agama. Insyaallah modal ikhlas bakal jadi. Ayeuna patisna ngurus putrana dinikahkeun manggil pangaosan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan karugelanana sing digentos ku Allah. Amin. Da Allah ma adil. Tilas nukia insyaallah digentos tilas ka Mekah digentos cek keterangan saha jalma anu mangkat ka Mekah kurut meuli oleh-olehna kurut halal bil halalna kurut ongkosna diganti ku Allah alhamdulillah matak jalma anu ka Mekah mah kahirupanana sok beuki ningkat Pak suka berubah nasibna kahirupanna teh beuki alus tatangga desa Simkuring memeh ka Mekah mah aduh urah macul we di sawah moal poe nepikeun ka geseng awak teh balas ku kapoe tapi begitu manehna mangkat ka Mekah alhamdulillah balik ti Mekah teu pernah macul di sawah naon sobna da sawahna dijual jang ongkos barokah ongkoh maksudna barokah ulah geger barokah ongkoh eta ngaranna nilai barokah mantak seueur muji seueur emut ka Allah Subhanahu wa taala. Urang di dunia diciptakeun kanggo banyak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Banyak memuji Allah. Ya. Muji alhamdulillahi rabbil alamin. Muji eta teh muji ka Allah. Lamun dina sholawat mah hamdan li rabbil alamin. Allah Rahman Warohim qad qarabat fatul mubin innahu huwasamiul alim geus sakitu opat hadirin malah hadirat anu sami mulia anu kalima hikmah nikah teh nyata jihadun nafsi baris mampu ngajaga diri cek keterangan fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj ngajaga kana paningali ngajaga kahormatan jadi paningali bakal dijaga kahormatan bakal dijaga kade di zaman ayeuna seueur kaum wanita anu ngajual harga diri cek dina TV mah disebut PSK pekerja seks komersial atau pramunikmat mendis lembur mah disebutna telembuk perek bondon cabo salome dongdot lonte jablay ungkluk bahasa Bandung mah ungkluk atau ublag atau bondon bondon singkatan boneka donto sing saha bae anu nyonyo kolot budak geus mau birek deui ondel-ondel boneka Betawi. Tapi insya Allah tos nikah mah eta kahormatan mual diumbar kasasaha mual dibikin kasasaha illa azwajihim kecuali kacarogena kecuali ka istrina tah kakara lamun 5 hikmah nikah kapi milik ku diri kapi banda ku awak tong salempang ulah hariwang rumah tangga hidup penganten bakal jadi rumah tangga sakinah mawaddah katut warahmah amin kacai jadi ngalewi kadarat jadi ngalogak kacai bareng mandi kadarat bareng sholat
jadi rumah tangga panutan ibu ramana piconton balarea sebaraga ka agama negara katut bangsana tegesna jantan rumah tangga anu mampu ngangkat harkat martabat derajat ibu rama kulawarga jeung turunanana amin ya robbal kaum muslimin muslimat sadayana ari jalma anu jalir janji alus tak goreng alus hadis di mana eta sangkan henteu pelengkung bekas nyalahan hamo lancalinci luncat mulang udar tina tali gadang janji simkuring teh 5 rupa anu bakal dibahas ayeuna alhamdulillah parantos tuntas sadayana alhamdulillah engke gemyung mah simkuring turun masih tetap nyarengan bapak-bapak salagi ayah bapak-bapak ibu-ibu calik di dieu komo aya nu nyuhunkeun lagu insyaallah bakal nyarengan sakamampuanana sementawis ti simkuring mah eta bae anu kasangakeun permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan sono kaborok waktos waas kapungkas kumangsa mun aya kalimat pondok nyogok panjang nyugak ngabentur kana kolbu para ibu ngabentar kana mana para bapak mangpeng kana hate saderek pepeujeuh anteur kadayeuh meser kupat jeung gorengan pepeujeuh mun kuring eueuh ulah rek kupat ka gorengan saena ti Allah awona kabodohan simkuring sanajan urang jarang papenak mudah-mudahan hate mah cumantel ulah hilap sakumaha saur ibu Dede Herawati juru kawihna Pak Asep Sunandar Sunarya sok ngahaleuang kieu kajambi ngala katapang di bengketan awi tali bilih lami tepat tepang pamugi ulah rek lali jadi najan lami tetepang muga ulah lali kasintung manuk ti kukur entrep dina dahan awi mung sakitu nu kapihatur mugia bahan katampi hayam beureum hayam kate hayam nalempang ti heula kuring rek eureun sabab geus capek rek tuluy ngawedang heula billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.